sia kenaon anjing aja dogoe dedinya aja perubahan hirupnya mana aing atuh anjing geus datang ti kota tingali baju aing ya alalus mana ngaja dogoe jeung ngaja dog nih kemajuan pisan hirupnya ulin atuh ka kota ame maneh bisa neangan naon hirup teh kitu jeung kitu we maneh ngaja dogoe di lembur atuh maneh kasar sia mah. Ulang we mang, kenaon mang? Dia cek amang kemikiran dia dihina ku si Rojak. Dihina naon mang? Heuh amang teh disebut jelema miskin. Manehna geus balik di kota, pedah kabeuli baju segala rupa. Ayo mang urang ka Lebak. Ayo cek. Mang itu si anjing. Mana cek? Mau? Benar cek. Ih kenaon? Kieu we aing marek naik. Teu bisa tadi anjing ungkedan we tuluy di dieu. Aduh, si anjing ngoblok. Tolong. Orek naik, bikin poin bantuan. Nuhun ah mang. Geus dipangku. Tapi anjing tong kana beungeut goblok. Aing eungap Kumpura teka aja. nya. Baelah. Syukur alhamdulillah aing bisa naik teh tadi ungked we di dieu nya. Nah ningali maneh kunaon mang wajahna siga nu sedih kunaon maneh teh mang euy. Nya orang teh disebut miskin ku si Rojak. Asa nyeri hate we anjing. Dihina kunaon cek si Amang ku si Rojak asa ku kaluman anjing. Sebut miskin ku si Rojak. Goblok pisan anjing si Rojaknya. Aya si Uwa. Cik panggil si Uwa kadinya. Urang Jawanya. Wa. Maha teh kelar wae. Nya atuh maca heula bismillah ari sia. Nya. Bismillah. Wa. Narawan marane. Teu bosan anjing neangan aing wae ya. Karena anjing maneh cicing didinya. Dia diuk jeung aing maneh. Aya masalah naon? Marane, heh? Aya masalah naon sok nyarita ka urang aya naon? Ieu wa abi teh dihina ku si Rojak. Beda gara-gara abi miskin keneh wa. Si Rojak ngahina maneh. Nya sabenerna mah hinaan eta kudu dijadikeun ku urang jadi pecutan. Sangkan hirup urang leuwih hade deui. Keun bae ngahina mah da emang bener maneh memastikan miskin. Cik geura mikir bener oge cik si Rojak. Nu penting maneh gerak kurang ge hayang duit tapi ngajadog wae misalkan teh ikhtiar nya eta salah. Si Rojak eta bener walaupun eta musuh maneh tapi suarana murni pisan. Jujur saya teh gitu. Karti teu Mun wa kartos wa. da yeuh meuning keneh milih keneh musuh daripada babaturan sorangan. Ku ayeuna mah kieu hinaan musuh leuwih murni ketimbang pujian seorang kawan. Sabaraha hiji babaturan maneh? Loba teu? Loba wa. Loba. Tapi teu sakabeh babaturan maneh resep kana kebahagiaan maneh jeung kebahagiaan maneh. Kadang aya nu muji, wah didinya mah hade padahal waduk anjing, padahal waduk anjing, padahal waduk anjing, padahal waduk anjing, padahal waduk anjing. Jadi wa hidup teh kudu loba musuh. Lain kudu loba musuh, loba balat, loba babaturan. Ngan sora-sora anu dikeluarkeun tina babangus musuh tong jadikeun nyeri hate. Lamun bener mah nya jadikeun perubahan jang kahirupan urang. Eta teh suara murni, suara anu bener-bener nyata. Arti teu ayeuna euy. Kita tadi aing ngobrol
si anjing ke hati teh jing ke hati mana jing ungked we mana mah tadi teh kudu ke hati atuh tah arti ungked atuh nah gitu pakai kata panutup we ningali atuh kana kamera ya mereka hati tah haters tetaplah sebuah hater tapi eta hater jang membangun diri orang jang lebih baik ke hati teh aing rek kieu celah wassalam jing yuk ka dididik aing kieu wassalam